Raden Gatot Kaca sumping ka kampung Tumaritis kalaresan Semar kasonong Astra Jingga sarang dawala unirahangan dika Semar Badranaya Astra Jingga dawala bagja kaula bisa papangi jeung gua aduh aya anakku lagap asa kaurugan madu karageragan menyan putih isi mabli kasumpingan Bapak Panglima ka ieu kampung aya anak langkung ti payun semah kasangakeun agan kalihna ti eta reuas wa teh nu aya pikir saeunaon atuh purwa panjenengan Bapak Panglima sumping rewas isim abdi teh nu dibarengan ku binga na kutiasana tepang ari rewasna teu aya ibarat ti tadina aya pikir saeuna kaula nu juragan anu kostim aing ngomong teh hayang ditabuhane nyapekeun batur mah tunu ari ciri khas nya tah ai kolot urang mah tara ngaleungitkeun budaya tara ngaleungitkeun tradisi luyu jeung kahayang sarerea urang teh cing jadi masyarakat anu madani masyarakat anu religius kultural jeung wawasan lingkungan nya di dieu ge sarua kene eta oge bajuang dina alam merdeka itu kolot mah tata tertib nete taraje nincak hamalan tea nungtik lari mapai bukti nyuksuk walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta DP hanap asor siri asah siri asuh jeung siri asih tetetina eta mimiti nama malapah gedang kolot mah aya naon ieu Bapak Panglima jeglan lain Panglima teh jeung anom keneh deui sahana pun kuring teh umurna ge kasep ongko gagah ongko nya jeung disiplina nataku kadewek ge josok teh mere kaos loreng can jaketna aya naon ieu anom ieu melirik kana pensakaki mapae kana riwayat nyuksru kana galuh bisa ngawujud negara merdeka sumuhun wayana hasil gawe ransage antara kaula jeung rakyat di dieu ciri kamanunggalan sahak jeung sakawajiban nepi ka negara tina bansang pakewuh jadi negara subur makmur jadi negara anu merdeka tur laluasa asa kumang lebarkeun ku manusia-manusia model kiwari kahiji leungit ampir leungitna budaya ampir leungitna jati diri manglebarkeun ayeuna bangsa urang hartina geus jati kasilih ku junti
kuasa itu kaulah teh seolah-olah mancing maung di jero guha nyaeta ngagupai para nonoman supaya ngagedur deui semangat juang di dadadana sabab berjuang di alam merdeka topati jiwa raga pikeun ngamumule ieu negara katingali kuwa jeung karasa kuwa dina waktu ayeuna negara digalaksak ku manusia-manusia anu teu tanggung jawab kaula getih astina sanajan aya di negara amarta kaula ti lemah sai negara astina anu kiwari negara astina negara warisan ti karuhun urang diruksak ku manusia-manusia anu teu tanggung jawab maranehna dengan dalih dek ngabelaan negara jeung bangsa dengan dalih pikeun negara jeung bangsa dengan dalih sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat tapi buktina anu diudag-udagan ukur kedudukan kekuasaan wungkul kadituna teu kaharti wa kaula ngan ukur ngarah jeung ngarina seolah-olah ngajajah ka rakyat tapi sameme kaula ngayakeun tindakan-tindakan ka manusia-manusia anu mude kitu kaula minta argumentasi minta data-data otentik kudu kumaha carana pikeun tanggung jawab kana persoalan ya kaula mikir hasil tidak pamikiran kaula kudu minta tulung ka Semar Badranaya cenah lamun anjeun geus ngarti naon Gatot Kaca naon pangna Gatot Kaca sok ngagerem wah ieu menta dibuktikeun ku Semar Badranaya hirup anu geus legok tapak genteng kadek anu umurna tibeh ditumula malahan dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye wah geus kumelenang di dunya marahan ku si dagang baso segala baheulana teh tuh denge ai urang otak geus kolot kieu keneh tingali budak ngora Bapak Panglima nanyakeun sejarah kumaha sejarah manusia kumaha sejarah kewajiban manusia kumaha sejarah negara urang apaleuna ai urang mudah-mudahan dulungan urang cing jadi calon pamimpin anu bener euy cing dicatet ku kecap-kecap kolot sejarah ceuk kolot mah baheula cenah geuningan ke bakal datang hiji budak ngora nyaeta anu disebut Satria Piningit anu pinuh ku disiplinan nya matak ayeuna mah disiplin oge podo sero bararohong we pajar sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat teh bohong melulu nu aya mah jalalir janji we suraya carita kalaka basetro teu puguh we heueuh padahal kurang kaler mah naon teh gan-gan kitu is not the gun but it's not the gun but the man gitu behind the gun naon teh hartina jadi lain bedieuna wungkul anu kudu dimulai tapi jelemana heula mentalna heula it's not the song but the singer behind the song artina lain nyanyi na wungkul anu kudu ngeunah teh tapi jelemana mentalna kudu kuat ayeuna mah nyanyina ngeunah kata-katana aralus tapi penyanyina beuki narkoba heueuh tak kitu euy dola wah cing naon kaula Gatot Kaca teh
saha kaula di mana kaula bohong kaula nyebutlah hola lamun teu nyaho hartina lamun teu nyaho maksud tujuanana lamun teu nyaho visi jeung misina menta kakuatan ti ulah nyaeta sejarah diri kaula kumaha riwayatna wa supaya lebih kuat kaula di mana-mana aya nu datang ka kaula ai tiwu kasongo-songona ku amis puhuna parantos gamos nun ka geus ngalilieur batur deui jelema nya marukana teu dosa ngalilieur batur ngalilieur kumaha sia teh batur nanyakeun sejarah diri dijawab ku tiwu dek nyambung gitu datanya rarambung teh kugu manehna nu awam pikir ku sia batur nanyakeun sejarah diri dijawab ku tiwu nu logika we ngomong mata jadi teu kaharti henteu sia nu goblok tiwu kasongo-songona ku amis puhuna parantos gabos nya naon maksudna teh eta basa naon bahasa Sunda teh goblok nya teu kaharti henteu basa sia geus teu kaharti ciri-ciri sia teh geus leungit budayana ai ngaku suku Sunda ai ngaku bangsa Sunda tapi mana sia kasundaanana eleh ku Bapak Panglima dek nyamung kumaha nanyakeun sejarah diri dijawab ku tiwu eta teh basa urang goblok nepi ka teu dipika harti ku sia hartina teteh kieu tiwu sok naon kapuhu-puhuna ku amis puhuna parantos songona parantos puhuna parantos gamos teh dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh heuh tak kitu keun atuh si goblok abeh teu lieur dasar lumatak budaya urang basa urang tekotekak teteh telak-telak masing telik ulah wakan nolak mun can taluk orehan jadi kuat teu uninga sumuhun moal bade ngaralangkungan nun kaula teh manusia rumah sasahanapun ua umur oge kaula teh nanyakeun ka pangalaman kolot kumaha ieu teh wa sae sejarah diri kaula palai uninga sejarah diri salira iya sae waktos tuang ibu lanjang tuang rama bujang agan harita aya di mana coba anu teu kaharti nanyakeun teh indung lanjang bapa bujang kaula aya di mana laras di Kadipaten isi goblok sia teh di buah dua ini teh nyari pisan komo sia mah geus ye dagang kulkas tong ka dieu goblok urang teu inget Bapak tak kudu inget
sabab urang mah manusia lain doma. Dek inget kumaha, nah ada inget gara sok di bejaan mah ku aing jauh heueuh cenah. Sing sok kumaha teh wa? Waktos agan aya di dinya, Iya. palai tuang henteu. Henteu. Lapar, Henteu. hanaang, Henteu. tunuk, Henteu. hayang kadunya, Henteu. mung, Henteu. kageuning emut. Nya nyawa. Geuning eta emut. Tak aya di dinya agan teh. Allah. Nya memeh kadunya teh nya kaula teh nikmat pisan. Teu lapar, teu hanaang, teu tunu. Naon margina? Naon Da ngagebleg keneh sareng anjeunna. eta nepi ka dinya sejarah kolot we. Da tuang ibu tuang rama kitu so teh lain ngahajanjeun agan. Lain nyieun anak da. Sane nyieun anak nyieun enak. Nya wa. Tuluy weh ibu rama teh aya sir. Ya. Tadi dinya agan ngawitan ngageblos ditiupkeun ku anjeunna. Luyu sareng katerangan yen Adam hirupna bisa usik malikna teh nyaeta pangeran niupkeun sabagian rohna. Ya. Ka agan mah ngalangkungan ibu Rama. Jadi atuh indung jeung bapa teh naon? Sukang Lantaran agan gubrak ka dunya. Namun kitu mah teu dulur teu baraya ka indung ka bapa teh. nya. Leres gua. Ke Pak Wing dek ngadebat saeutik ye. Aya pagedrug ye. Naon? Lamun kitu mah meureunnan teu kudu hormat ka indung bapa dengekeun ku sia. Pangna kudu hormat ka indung bapa, pangna pangeran ngelehan anjeun. Nepi ka pangeran moal dek ngahampura cenah geuningan lamun eta manusia teu dihampura heula ku indung jeung ku bapana. Ya, Naon sabab? naon? Indung ngakandung 8 bulan melenung tapi indung henteu pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung rajin anak rungsing indung tara ieu pusing nepi ka indung ngalahirkeun sia nepi ka boborot getih aral teu henteu amak teu henteu gede eta ye ai boborot getih Nya. kalahnya geuning kalah di sakolahkeun geuning Alah. Bapak mah jeung guru nu leuwih ti heula di Japa. marukana Ya Allah ya Rabbi dawala hampura mah Bapak. Hampura abdi sok sampela. Muga-muga ngahampura ka abdi. Kakara-karasa. Da kudu karasa heula goblok ngaji mah tuh ujug-ujug durulung mah naon. Nya Bapak. aral indung bapa Henteu kalahnya kolakeun. modal sia keur orok teh ngan ukur mewel hayang dahar mewel hayang inum mewel ngising mewel Ya. tuh tapi inung deuleu anu leuwih ngarti kana kahayang sia baheula nu mata hormat inung sia moal ngahampura deuleu pangeran lamun sia teh dihampura heula ku inung bapa Ya Pak.
ya ya dupi tuang ibu tuang rama tuangna tina naon sangu ti lemah cai mana jadi sangu lemah cai urang jadi urang teh tidinya asal kulit daging teh ya lemah cai urang ya tong dirurujit ieu lemah cai nu matak saha-saha nu wani ngaganggu ieu nagara ngaganggu ieu bangsa aya hak diusir eta penjajah ngaranna homo anu hayang misah negara alah ampun deui tah eta gedurna juang teh urang teh jadi teh tina taneuh di dieu lemah cai urang teh aduh nu matak toh pati jiwa raga heh nyawa kadekeun kasalamatan pikeun nagara pikeun bangsa aya hak malahan natrat lamun korban jadi pejuang pahlawan disebut tadi bakal jadi sejarah jeung dikenang eta pikeun argumentasi kaula hebat bapak aing paingan bapak mangajejak jukut oge dewek sok ngambek tuleh amitan we kasireup sireup ai kajejak hampura ya Allah ya Rabbi dasanes dihaja sireup eta ai PT dibuka dina katerangan heueuh we maehan sireup oge geus dosa lamun iritna tina ngewa mah eta we dicocok reungit jeletot bapak mah ditempo heula heuh hampura we aya hak bismillahirrahmanirrahim plek aya ahli tasawuf mah lain kalah ditiup ku mung-mungna hatena mung ngabunuh batur tapi aya hak pikeun melaan diri mah da ieu ge nu Allah sarua nyareungit teh kapaksa deui tepak ngan lain tina ngewa tauhid gaituna nyagan ya urang sasak disosok reungit geuning sok ditepak sabab naon ya ai urang asa ti lemah cai mana di dieu negara urang ayeuna ningali agan pemuda anu sok teler pemuda anu geus ngasingkeun ka negara urang anu geus kana sabu-sabu hartina manehna geus eueuh rumasa aduh iya ya Pak mana nilai-nilai juangna dina dadana teu aya leres hebat mikeun runtah kelawang di mana we tangkakai dituaran dipakai ke kepentingan pribadina teu mikirkeun yen bakal banjir da baheula mah atuh leuweung anu sakitu gerotanana cursor cai nu harerang sasatoan di leuweung manuk teh bin sarung jalak sang kulireung jeung sajabana ayeuna mah kari salecet teh wungkul ngalalauk disetrum diportas mana nilai-nilai juangna di dadana da eueuh hartina budayana geus teu aya mana alaeun anak incu ai pejuang-pejuang baheula mikirkeun ayeuna karasana ieu bertanggung jawab kaula di mana aya nu nyerang dewa mata kaula pandang aku ngaran Batara Dewa Aji ari hartina Batara pinter ai dewa tukang ai Aji teh tidak kesap aji ngaji keur ngaji diri keur ngotek tak awak kaula teh saha kaula teh ti mana bubrag we kolot panangaranan Gatot Kaca naon G-A-T-O-T sabaraha 5 kaca
K A C A sabaraha opat 5 jeung 4 salapan naon salapan teh waduh luyukeun jeung sejarah ieu nah Gatot Kaca di urang mah ngagerem nah di Jawa Tengah malah ngagerem yoy cina di urang mah geus sok agan ngagerem naon mau Pak nyangereng maung teh iya Allah Bapak nu matak di mana Gatot Kaca aya kakeuheul ngagerem tuh naon nu ngagerem teh mau Siliwangi Pak tuh Siliwangi adalah masyarakat Jawa Barat nu matak di dia pantes manunggal hartina sahat jeung sakawajiban nah di denge-denge ayeuna bet pakia-kia wae pagirang-girang tampian naon udagan sia teh atuh apan motona ge esa hilang dua terbilang ayeuna mah lain astagfirullah Bapak Semar ngajuan tah nu matak sahak jeung sakawajiban sarua sajajar komo lamun mudag kana pokok mah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lianti keur ibadah berarti sarua nah atuh pakia-kia wae nah atuh pagirang-girang tampian nah atuh saling dedetkeun wae nah naon diributkeun ku sia teh naon anu dipasiakeun ku sia teh la ilaha illallah hayang biji sihung aing lah pak kade pak hayang dikerekap sia ku aing dilelece wae ti baheula ngaing moal ngaganggu dia sapanjang dia teu ngaganggu ngaing tapi lamun ngaing diganggu ku dia dituar sia ku aing Pak kade asaku kamalinaan teuing sia teu beunang disabaran Don aya kekuatan keur kaula aya kekuatan keur kaula beki pageuh pamadegan nya tah balik deui kana salapan yen wujud agan teh aya salapan liang panon 2 seuli 2 opat irung 2 liang teh 6 sungut hiji 7 yang kahampangan sareng liang kaberatan di salapan ka 10 tunggal ngawujud tuh hebat Semar Bapai asupkeun deui ka jero naon hiji panonjeung awasna 2 seuli jeung dengena 3 irung jeung ambeuna 4 sungut jeung ucapna 5 akal jeung otak jeung akalna 6 ati jeung pikirna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna 9 ka 10 tunggal wujud jeung hirupna
nya Quran oge Pak ayat 30 juz 20 genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat genep netaya opat kali genep 2 genep 2 opat 30 jeung 2 opat 5 opatnya 5 jeung opat pan 8 Indonesia 8 nu matak ayeuna hayang leupas ti Nagara Kesatuan Republik Indonesia eta musuh basmi. Iya Pak, aya Sunda besar Sunda kecilnya Pak. Ebrehnya. Ya Allah, ya Rabbina, atuh jadi kieu Pak urang teh teh. Gitu. Luar biasa mangga emot ku agan numawi agan ngorehan sejarah nuhun memperingati igan Sewu-siwi Siliwangi Pajajaran kade pokoknya mah mau nyerang orang tapi lamun diserang dihakan sia ngenek aing ruksak sia nyakar jeung bijil si hungai itu teh bareng jeung kolot teh nuhun Pak bagja lamun gejarana ayeuna membukti wani sabab kaula Batara teh lain gelar tapi ngaran nuhun atuh satadina waterana melang nguping wartosna juragan Gatot Kaca jadi gelar Batara lain gelar tapi ngaran alhamdulillah atuh kitu mah tan mata Pak ulah wakasumudon teh kajelema teh kitu nya heeh kuningan eta mah ngaran lain gelar Batara teh anu di eta ku abdi sieun Batara di dunia aya 2 sedangkan setiap 2 ngaran bakal dualisme setiap dualisme beda paham di mana geus beda paham saeutik gedena bakal bentrok di mana geus bentrok di dieu ciri-ciri pecah belah antar kesatuan jeung persatuan bangsa di negara ieu anu teu diharapkeun ku abdi teh nuhun po teu nanaon ai curiga mah kadina ai kieu mah atuh abdi ge ngiring melaan agan ieu nuhun sapraptanepun Prabu Baladewa Aswatama Residrona ngabujengan kamelajang tengah teu aya atuh aya wartosna yen Gatot Kaca angkat ka tumaritisnya eta lain ngajak manunggal tapi da geus kuduna manunggal nyaeta pusara di bejaan sejarah jadi masyarakat teh hartina daek kusorangan mikir kusorangan yen ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang ku hal sakitu jadi sahak jeung sakawajibanna teh luyu jeung argumentasina Gatot Kaca wah maka aya ribut nada gitu bahwa aya Baladewa wah tah maha nyangak asal urang ulah ngaganggu tapi lamun urang diganggu mangga otat pindah hari adegan naon Baladewa mah kagungan senjata pemusnah massal senjata kimia nuklir disebat gen Nenggala tapi moal eleh da kuring boga pindan dibere kemang api pindah dola ka dieu
asa urang yang ulah nu ngamimitian ai manehna ngajago mare kala Jawa urang wayana we aya hak pikeun bela diri heuh